Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan para mitra Sunda di mana bae para mitra linggihna. Sim kuring saja nyarioskeun hiji dongeng aheng. Judulna nyaeta Nini Ante. Ieu dongeng mangrupi karya ti sadere karakean Bratal Gawa. Hatur nuhun kanu ngarangna. Wilujeng ngadangukeun mugi ageng guna sareng manfaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra Tatar Sunda Jawa Barat. Dongeng Nini Ante mangrupi salah sawias dongeng nu kakoncara di Tatar Pasundan Jawa Barat nyaeta di wewengkon urang sadaya. Yen saurna teh Nini Ante nu cicing di bulan. Anjeunna mawa endong di baturan ku sakadang ucing. Kocap kacarioskeun harita teh tanggal 14 Safar. Bulan gumuleng sampurna. Peuting simpe tayan ngulam pereng ka jalan jajahan atawa sakadar ngalangi di pakarangan. Hiji budak kapireng keur ngobrol jeung kolotna. "Mak, nah ujang teu meunang ulin di luar, Mak. Panan bulan keur mabra pisan, Mak, jabani ujang ge moal ngulam pereng sesoranganan ieu." Renghik budak bolon ka indung nanu anteng nyerangkeun bulan tina saligsig jandela. "Ujang, mak mah lain nyaram ka hidup, Jang. Ya, ari ujang kungsi atuh henteu ngadenge dongeng Nini Ante." "Oh, kungsi, Mak. Bareto jenazna Abah sok ngadongengkeun ngaran Nini Ante teh cenah nu cicing di bulan, Mak. Anjeunna mawa endong di baturan ku sakadang ucing." Kitu cenah, Mak. Budak nu diujang-ujang ku indungna ngarenghap jero sanggeus nutup belenong bulan. "Mana geuningan Nini Ante teh," ceuk pikir eta budak. Ngan bae indungna mapadonan cenah peuting ieu mah ulah kukulunuan di luar dalah kata jug tengah lembur ge tombrek eueuh barudak nu biasa ngaji tuturutan. "Nah kunaon kitu, Mak?" Si ujang kerung tapi indungna ukur dideug. Bari manehanana ngantolkeun curugna kana biwir. Peuting beuki sepi combrek ngarayap lelaunan. Bulan mingkin gumuleng tapi jantung urang lembur eta teh kalah tambah deg-degan. Tacan kungsi kajadian samemehna lamun bulan purnama di tatar priangan teu ngaringkid beja ngeunaan Nini Ante. Nini nu dipercaya tina dongeng salaku karuhun urang Sunda. Di bantaran lembur nu mangrupa tegalan, horeng geus ngagarimbung para warga eta lembur. Awewe lalaki bebenjit caludih jeung tukang dagang karumpul ngagarimbung. Telenden pupuh lembur manehna teh indit kana hiji mumunggang. Sanggeus manehna datang kana mumunggang anu diseja, pok manehna biantara ka warga. "Warga sadaya, peuting ieu teh urang deuk nyeueung kanyataan anu bakal tumiba di ieu lembur. Kukituna pra kempek taranggah ka langitnya." Pokna pupuh lembur ngengkreng sorana. Saharita nu ngagarimbung pada tangga. Aheng, aya nu bibirigidigan, aya nu ngadingdiut, aya oge nu cengar-cengir. Kocap kipupuhu nu diiket lawon belewuk ngagorowok ka warga. "Dulur-dulur, deuleu ku sararea. Tuh, bulan nu nyondong ti memeh jaman karuhun urang sakitu endah napadan. Salasa urang karuhun anu tumetep nyaeta tumetep di ditu nu saban waktu ngaping urang geus taya di kieuna. Nya dina peuting ieu meureun. Urang bakal jadi saksi kana kamodelan alam anu can kungsi nembongan ti samemehna. Tacan aya ilmu pangaweruh anu mampu norah ieu kajadian. Tapi karuhun urang geus bisa maca eta sasmita alam. Dulur-dulur, kukituna nyanggakeun kaki jaga babawuk pikeun ngajentrekeun kajadian naon anu sabenerna bakal tumiba.
Mitra aki-aki buladi anu disebut jaga bawuk. Inyana rumanggiung kundang itek nyamperkeun kagigireun Ki Pupuhu di memunggang. Pok manehna biantara oge. Luluh dulur sakabeh. Regepkeun pangawadi ti kula. Ye, numutkeun pangdeuleu kami. Dumasar wangsit magrib tadi. Peuting ieu teh bakal aya kajadian ahing khususna ngeunaan leungitna ninian teh. Ceuk inyana ka kami. Inyana teh bakal turun pas tabuh dua ka ieu tegalan di lembur urang. Tah, dulur alatan eta kami nitah ku jam kasdut katut ka para pupuh lembur ngumpulkeun warga di dieu. Mitra nu ngaliud nyaragap dada sewang-sewangan. Reng hapanana nyirikeun udar sabagian kapanasaranana. Keben langit ngamparkeun papedutna. Bulan karanggem warna mehong. Nu karumpul marolohok mata simeuteun. Sawareh onggeng-onggengan awahing ku gempeur inggis bulan musna. Pukul 1:30 Mitra. Jomantara betreueuk bulan ngiles dina rungkupan mega cumerong. Tapi teu lila wargi. Lantaran ngaradak aya cahaya nerjel nyuaikeun mega. Marengan pating calangapna baham anu ngaraliud di eta lembur. Cahaya teh ngageleser ka luhureun tegalan bareng jeung haleuang sada tembang. Eling-eling mangka eling ruminggang di bumi alam dharma wawayangan bae. Mitra Sunda nu ngaraliud kabeh teu nyawara. Jep jempling rehe combrek. Cahaya teh ngageleser ka luhureun tegalan jeung dibarengan ku hiji haleuang nyaeta sora tembang eling-eling mangka eling. Woi, lain upo mah kitu itu teh, oi. Nu ngagarimbung ngabelel-belelkeun panon sabagian bibirna nyawara ngaheos marengan meladosna angin cubluk wargi. Nah, Rahul ah, maknya upo kitu rupana euy. Lain siga piring hibar euy. Weh, jep jempling euy. Pupuh lembur ngawawadian. Jempling dulu. Lain upo lain naon. Jeung euy. Itu tempo. Tempo aya keretek nyamperkeun ka urang euy. Dikitukeun ku pupuh lembur kabeh kasima nenjo kuda jeung keretekna narik nini-nini. Nyaeta gigireun tumpukan laweng tinunan. Leungeun peot nganyangkeh ucing. Lalawunan inyana turun. Kabeh pada hemeng, kabeh pada helo. Taya nu lemek, taya nu nyare. Teu lila wargi. Jelek inyana niban lemah. Kasepuhan lelaki jaga bawuk sageuatna mapag nini ante. Haturan ini. Nini ante. Teu menco geuning wangsit kami teh. Ki jaga bawuk ngagerendeng. Nu ngaliud paboro-boro ngarubung keretek maksudna mah rek mantuan turun nu tumpakna. Kalawan teu disangka nini anu numpak keretek teh inyana nyarita. Keun nini oge kuat keneh jalu. Nini dek turun sorangan bae. Ye, nini hayang neuleuh ti deukeutsna rundayan-rundayan nini di dieu.
ku jam kasdut ngadeukeutan kalawan pinuh hormat ngawakilan warga. Ya Allah, haturan ini, haturan. Sun aya naon anu salarasna ini. Bulan dugi ka nyacas, teu nenjokeun jentulan ini nu saban wancininun. Tapi nu ditanya nyaetan ini teu lemek. Ya, cikan sodorkeun kan ini, bajigur haneut ka sedep nini. Teuing kusono hayang ngasaan di baheula mula. Tiba heula nini teh kacidam mitresnana. Atuh wargi barang mireng pamentan ini burber kaditu kadieu nu nyiar bajigur hanjakal teu hasil mitra. Hiji-hijina tukang bajigur mah nyaeta Banjum nu geus taya di kieuna 2 tahun ka tukang. Mireng galagat kitu nini sageuwarna nyarita. Yah, bagus keun bae. Ulah ujang geus ulah neangan. Nini menta Ciherang bae. Wargi sor cai mineral jeung sabotol inuman legit. Nini ngajewang botol Ciherang. Ya, hampuranya mun ngilesna nini ngagenjleungkeun marane sakabeh. Nini deuk balaka. Mun geus cunduk waktu nini kiwari mulang ka tatara priangan. Ribuan tahun yang koyot di ditu. Geus teu ka itu kajadian-kajadian tumiba di dunya tempat maraneh kasaksen kupang deleh nini. Nini hayang nyeung jeung ngarasakeun maraneh ti kadeuketan. Sauni anteh bari mamener emokna dina mumunggang tegalan. Naon manawi anu kasaksen ku pangersan ini teh. Haduh, loba pisan lobahna jalu. Tuh, tungtung kulon dunya geus ngaranjak. Nya ka tungtung wetana lemah sarakan marane. Marane teh geus kabobodo tenjo. Kareumpek pangdeuleu samalah ayeuna keur aya lambak badag deuk ngagale tungtung dunya wetan. Sinini ngarenghap sajongjonan marengan langit cangra deui. Ya, tengetkeun kumarane. Nu sabenerna mah nini teh nyidem kahayang sangkan nini aya nu nyuluran. Tapi saban nu datang eueuh nu wano. Nini teh hariwang. Hariwang mun tempat ninun nini kapiheulaan ku seler deungeun. Dalah ayeuna oge geus pada ngadodoho panan. Teu kabayang mun mangsa bulan purnama dedilean maraneh teh matak nyoplokeun jantung. Mitra nu ngagarimbung lir reg-regan arca maranehna marolohok mata simeuteun poho dingicup. Nini anteh anteb ngembratkeun teteupna ka saban beungeut. Yah, naam ayeuna mah marulang. Maraneh teu kudu hariwang lantaran ini baris ngarijeungan maraneh di ieu lemah. Nepi ka nini sah di dunya. Keun heula bae. Nini deuk lalason sakedapan mah. Isukan rebun-rebun nini deuk nepungan incu. Incu sangkuriang jeung lutung ka sarung. Kitu ceuk nini mungkas cariosanana mitra Sunda. Cag mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu diseja tina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.